usaha leuseuh modal beak jual itu sumur teh ya pada nganggur tamu udah datang ke dia ya halo gitu lah emang secai udah kumaha deui halo ge merenang rezeki rek naon di lah kemana tuh orang neangan cai Bogo bingung dan batur ke sarua rareueuh secai aya atau nama beli sumur neangan sumur ngan sumur oh sugan rek dijual beli weh tapi heueuh nya neangan geura dina na online atuh neangan aya moal bisa jadi zaman geus canggih kieu mah boga teh HP na kan urang teh boga HP oh aing ge di mananya aing mah bingung cahaya urang ka belah budak gede geula suka nanya ngajual sumur ngajual butuh lumayan boga teh duitna kan meuli sumur teh aya aing mah ari aya onam teh kudu ngandalkeun wae aing da ingat teh boga duit oh ya ayam batur loba ge ji keur naon ji ngadabeung we ya di tukang ngajadog sisi sumur kieu moal murah gadi nyata pan dia hareup bisa ai mah dihareup mah di dia mah aman cenah anu nagih sia aman ye lobaan nya jeung daun hui tang kacau sia mah ya sumur teh kapalan aing mah sumur teh dituruban kieu aing power aya cayan mah loba cenah mah apa heeh ning osan ieu kan aya sanyo itu di dapur ieu mah cenah teu dipake sumur henteu dengan si eta ieu teu dipake ieu nanek marali war dibayar cenah ku abah gawe ngan gadag pinahkeun urang jerokeun di dia goblok bukna geus pasti aing deui ieu teh jeung aki-aki modal kieu ieu mah berapa meter ieu jerona euy 10 babin ning lumayan deh cek mah maka aing mawa nah goblok pikiran sorangan nang sekolot ieu aku di pinggiran kudu ngarora nya lieur aku bingung bagaimana caranya mau sabar apa sabaraha we ikhlasna ka dewek mah lah yakin ya kecilida jelema balah sakro ya butuh duit ya ala aing teh resep ye loba caina tapi bingung aing teh minakeunna botong supaya bita duaan jeung incu aing mah geus kuat nyari cangkeng geus pasti da aing deui ku sia jeung si doreng atuh si doreng mah geus moal daekeun aya mah geus pindah kana kawung oh nya geus moal daekeun ai si maji na hirup keneh geus maot heula mah pikiran heula atuh eta mah wana rek kumaha kadang aku suka bingung penting gelo-gelo sia mikiran anak aki-aki lah atuh ek dijual baraha lah nu pogo aing masa ikhlasna ka dewek mah lah dengan naon sia hah atuh pan marna aya jelema hirup mah loba apa ngabutuh pamajikan hiji sia nah loba-loba teuing hiji lieur sia mah aing geus dua can aya ngan meureun rencana eta teh ieu mabok bencau ting mabok daun jeruk ya aki-aki teh kumaha nya ieu meuli sumur aya bonusan gayung we dek ka eueuh gayung mah eta we kayuna ge tutupna gadag jeung naon kayuna mah pake ngagotong ge moal kuateun jangan kata brenges jore ieu mah eta we temokna bonusna bonus heeh temok lagi gorong-gorong ieu mah alam jadah ieu mah yakin aing yang pancuran yang mandi di imah dedek aya bangke hayaman sumuran geuning tuh eueuh aman mentak teh dipake ge aya bangkean wah ieu mah sia mah cubluk meureun lain sumurnya lain sumur ieu mah itu tuh sepiteng belah ditu teh yakin ieu mah aing pasti nang wadah caduk ieu mah caina mah loba ya kitu aku gong ka kolot sen kawalat teh kada riksaan laki sing bener meuli teh bisa ketipu kudu diturunna turunan lah jebur lah ka diminta turunan lah aku takut mereka langsung dituruban ya di luhur aman bidami teh ku aing ke ti dieu ieu kumaha teh sedeng aing arek ti heulanya jadi bayar ieu mah
Aing teh nu bingung mikiran ieu euy. Minakeunana nu agarotongna. Berangkat gusur ku tamang make motor. Apa itu bisa? Bisa. Beli bantuan iya. mikir kudu ngora ieu mah. Kolot oge. Sok ngagoeng huru teh. Bara duit 200. Oh, keun bae 200 ge lah. Kurangan atuh. Geus dikurangan jadi 210. Aya diincu aing kayak berita cokot tuh. Masa ieu mah. Tadi ku aing mesti beres 1.150 giga. Kayak lain dicokot. Anak aing malah janjian heula jeung Rama. Jor lah. Dadah. Nah, bok ilmu teh sugan. Gunung Ai rezeki ieu euy. Oh, ari aki aing ka mana? bawa mantog. Mantap. Tadi cenah duitnya masih dihapekeun 210-an. Dihapekeun ka saha? Itu kasih ada merenan ieu geus dibayar cenah. Rada burung. Dewek gablek duit di mana pun meureun gawe ge henteu nya sok. Mararodel kieu gablek aki teh aduh, goblok bener. Sama wadul meureun ditilep uangna. Ditilep aki-aki burung atau ngawadul. Ieu tadi naon cenah? Geus dititipkeun cenah kasih PB 1.100 jigo. Anjir, bener ieu mah. Lamun bayar ka dewek lah sia. Cager aki-aki atuh dewek rek mayar ti mana? Boboro jangan mayar ruki patut meureun dewek yang udud eueuh. Eta mah urusan mana we nya aki aing mah. Sia mah di eta meureun digadag uangna. Gadag-gadag bodoh teh uruskeun duaan teh.